akhirnya dibawa ke hotel, selingkuh berarti kan, geus dipake ku salaki ongkoh, ku mantan kabogohna ongkoh, sarua jeung boga salaki dua berarti kan teh ieu Maimunah. Masya Allah, eta kiai awe nu model kos kitu kumaha atuh geus teu kudu ditanyakeun tamah. Kiai Pudol istri nyaritakeun tah waktu ke dina setiap acara mah erajaan kunaon beuh bakalna kaambu bau luar biasa. Kancing Rasul teh ngambil bau Jibril aya naon ieu teh bau ti mana sumberana ti umat anjeun. Umat anu mana? Umat anjeun anu ongkoh boga salaki ongkoh selingkuh jeung batur. Tah ieu bau bakalna babau eta teh andai kata diturunkeun ke alam dunia ieu bakalna bau salam dunia moal aya nu kuat paeh kabeh. Hina na awewe anu selingkuh. Kumaha kiai lamun lalaki anu selingkuhna sarua. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Memeh langit ieu dicipta, bumi dicipta, seluruhna can aya komo Haji Pendi mah di zaman makodirul kholaik, dina ilmu azali Allah kabeh naon bae nu terjadi geus diprogram ku Allah subhanahu KBB. Haji Pendi bakal hirup teh di tahun 2026, bakalna tahun 2020 teh balangsak hirupna geus aya dina ilmu azali Allah subhanahu wa ta'ala. Merosot kesehatanana celi geus mulai torek, mata rabun, bobogaan geus ngelup rada pikun deh, geus diprogram tina ilmu azali Allah subhanahu wa ta'ala. Moal aya hiji pun benda anu di luar daripada pengetahuan ilmu Allah mustahil. Allah kasipatan ku sifat ilmu berarti maknawiyahna alimun, Allah maha mengetahui. Allah kasipatan ku sifat basor, ma'ani ta eta teh sifat ma'ani, maknawiyahna berarti basirun, Allah maha ningali. Geus berarti Haji Pendi ku Gusti Allah kadeule jeung kanyahoan melalui ilmu azali Allah subhanahu wa ta'ala. Bakal pae atuh kabeh ge bakal pae ngan waktuna teu nyaho ieu teh geus diprogram. Bakalna Haji Pendi heula pae kakarak Haji Rusdi. Ih tuh hai, tapi ieu kabeh can kanyahoan ku makhlukna, pan bisa can kanyahoan dijieun ge encan. Mulai dijieun ku Allah, langit dijieun, bumi dijieun, terus be kabeh dijieun. Maka
setiap naon bae ayalah nuku Allah diperlihatkan di buku induk iyalah Lauhul Mahfuz ieu kakara kadeuleu ku malaikat tuh prak ditempokkeun ku Allah hai malaikat tuh deuleu begitu deuleu Supendi min ahlin narji bahwa Pendi ahli neraka di Lauhil Mahfuz cakaji Pendi teh urusan jaing mah ieu boga Allah dijieunna ku Allah dihirupkeunana ku Allah dirizkiana ku Gusti Allah urusan maut ke jeung eta teh panjang jeung pendek umur geus Allah nu ngatur sorga nangieun Allah neraka nangieun Allah deuk cicingkeun di sorga atuh bogana deuk dicicingkeun di neraka atuh bogana atuh ka ulama pasrah we ke Gusti Allah. Waalaikumsalam tuh pasrah we ka ulama ka Gusti Allah. Masya Allah hei malaikat kagum ka Haji Pendi. Hebatnya Haji Pendi punya nama Gus luhur akidahna Masya Allah barang prak be dideuleu di Lauhil Mahfuz teh Supendi min ahlil jannah waduh Masya Allah tuh mulai anjay deh takdir ti Allah aya nu mubrom atawa mubarom aya anu mualaf adapun nu mubarom eueuh nu nyaho iwal Allah subhanahu wa ta'ala teu bisa berubah sama sekali adapun anu mualaf nu dina Lauhul Mahfuz ieu bisa terjadi berubah-berubah ngan hakikatna mah akur kejeng anu di mubarom atawa mubrom seperti itulah Haji Pendi di Lauhil Mahfuz tataina min ahli nar kuari robah min ahlil jannah emang aslina ahlul jannah ieu oh Masya Allah dideuleu eta teh oh tahun ieu Haji Pendi pae inna lillahi wa inna ilaihi rajiun can ari pae mangan dina Lauhil Mahfuz geus aya tulisan kadeuleu ku malaikat ieu teh Haji Pendi taun ieu pae jago kritik dua jeung Haji Budoli eta Haji Pendi ku Gusti Allah dikeretegkeun resep silaturahmi kaduduluran resep eta teh sodaqoh saha bae nu aya teh nu susah dibere diperhatikeun komo ka yatimah komo ka emakna yatimah Masya Allah he panti ditu na silaturahmi bisa manjangkeun umur sodaqoh bisa nolak kana bala teg eta Haji Pendi teh ya silaturahmi kemudian sodaqoh prak be dideuleu ku malaikat ya bi anu tataina bakal paeh kuari kembali hidup panjang umur deui Masya Allah atuh tatena paeh hirup mah bobongkong teman iya mah hirup tah berubah atau berubah ngan memang ge dina mubarom nak teu berubah iya emang Haji Pendi can wayahna maot tuh
sehingga lamun ngomongkeun takdir aya nu mubarom teu bisa diganggu gugat tamah ieu mah teu bisa berubah-berubah deuk make sedekah deuk make silaturahim jeung sajabada. Adapun nu bisa berubah ieu nu mualak nu kadeuleuh ku malaikat dina lauhul mahfuz. Masya Allah bray kadeuleuh tah hey aya anu ieu teh keur di zaman maqadirul khalaik geus diprogram. Terus ketika Haji Pendi dijerobeuteung di alam rahim turun malaikat, Gusti ieu sih orok jieun lalaki apa awewe? Deuleu bae tuh di lauhil mahfuz deuleu tek bae di jaya mah bobogaan lalaki aya awewe aya banci berarti. Ya Allah Allahumma ba'id tek bae ya lamun nya teh lalaki atau bakal lalaki awewe Gusti ieu orok bere beunghar ieu tia rizki beunghar apa susah deuleu di lauhil mahfuz bret be aya dirinya tia tek salama sepanjang hirupna selalu susah segala salah nempoh tulis di Masya Allah sakiyun au saidun. Apakah ieu orok teh jieun pi sorgaeun atau pi nerakaeun? Geus aya di dinya tek begitu didil di lauhil mahfuz itu secara global sek be maka ditempelkeunlah di setiap manusia geus membawa takdir Allah Subhanahu wa taala moal bisa berubah. Ya Allah 1000 kali Haji Pendi ayang boga pamajikan nu geulis ari takdirna atuh ku Allah dibere pamajikan okos Mas Koki mah tuh Mas Koki bae. 1000 kali Haji Pendi hayang boga pamajikan nu bageur ari takdirna dibere pamajikan anu carewed mah bari jeung bualak jia tuh bakalna atunya carewednya galak pan sedang talin sedang kan nya jore nya carewed nya galak beuh pupur ieu atau ganti be Haji Pendi takdirna ngaganti nya eta doang lakuna ka eta doang atuh lu kumaha iya Allah ya Rabbi geus ditakdirkeun Haji Pendi teh usaha bangkrut deui geus aya tah titik tulisna geus nempel 1000 kali dibere ieu teh bantuan tah usaha modal bangkrut deui tetapi moal bisa gerak. Masya Allah Kiai Pudoli dina takdirna nyana mah atuh dibere beunghar 1000 kali loba nu hewa ka Kiai Pudoli kumaha carana supaya miskin moal bisa ari dina takdirna beunghar mah beunghar bae. Ieu geus ditempelkeun kabeh waktu urang di alam rahim. Masya Allah tapi kan itu dirahasiakeun ku Allah urang teh nyaho sanggeusna kitu takdir ku Allah teh dirinci per tahun sataun tah ditempokeun hai malaikat tah satauneun bikeun turunkeun maka etalah diturunkeun dina bulan suci Ramadan inna anzalnahu fi lailatil kami nu agung menurunkan takdir di malam Lailatul Qadar tak eta dibagikeun ka setiap manusia tarurun malaikat tah Haji Pendi uluk salam salamun hei
teman surat naon Haji Pendi coba tina anzalna Masya Allah. Terus pohoan Haji Pendi Masya Allah. Inna anzalnahu fi lailatil, terus kode jadi apa? Wa ma adraka ma lailatul qadr cek ini teu beres yaki-yaki. Masa lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul mala, turunlah malaikat, waruh dipimpin ku malaikat Jibril. Tanazzalul malaikat waruh, terus biidni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajar. Masya Allah. Ta uluk salam salamun ngetok lawang assalamualaikum ngan teu kadenge be ku Haji Pendi kunaon ceulina loba musikan teu kadeule be ku malaikat ku eta ku Haji Pendi kunaon matana loba S2an. Naon eta S2? Tuh. Ya Allah ya Rabb. Ayo coba mual aya malaikat nu datang teu uluk salam assalamu alayka ya Kiai Fudoli. Masya Allah. Assalamu alayka ya Haji Rusdi. Assalamu alayka ya Habibur Rozako. Masya Allah. Tuh. Assalamu alayka ya Babatok Supendi. Ayo coba. Ya Allah. Dek naon? Dek mere takdir jang sama-sama tahunan. Eta takdir anu sataunan teh ya dibagikan ku para malaikat ya turun ti Rabbul Izzah ti Baitul Izzah turun menang nyekot ti Lauhil Mahfuz. Iya ayana catatan anu dibagikan dina malam Lailatul Qadar dina eta tia bulan Ramadan. Iya dicatat mulaina dina malam nisfu Sa'ban tanggal 15 bulan Sa'ban diturunkan bleg di Lauhil Mahfuz kadeuleu ku para malaikat. Kemudian sebulan kemudian di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar kakarak dibagi-bagikan set ka masyarakat ka unggal makhluk. Masya Allah. Berarti ini paling inti nama di malam Lailatul nisfu Sa'ban, malam nisfu Sa'ban ya karena didilah mulai takdir tia. Maka yuk kawal kurang takdir ti Allah melalui ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantakan di malam nisfu Sa'ban disejajarkan jeung malam Lailatul Qadar, disejajarkan ke jeung malam Idul Fitri Idul Adha, disunahkeun ulah sare. Nah geus tangke malam nisfu Sa'ban urang meuli jagong bakar. Kunaon Kiai? Bakar jagong dong. Kunon begadang cak Kiai ge ulah hees bloon tak. Oh geus be atuh urang supaya ulah hees di malam eta teh nisfu Sa'ban yuk urang nonton bersama. Segala nobar deui eta mah oon deui. Oh kieu ye hirup teh ye barisa ngomong mah kita itu hidup harus introspeksi. Waduh, introspeksi. Non pen eta introspeksi. Infeksi di sana. Masya Allah. Kieu bahwa kelompok dengan hukur ayat 2 kelompok setan kejeng kelompok malaikat. Geus bukan nama kelompok teh ngan ukur 2 kelompok setan jeung kelompok malaikat.
kelompok malaikat di situ tuh para nabi, para wali yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok setan geus jelas tama golongan kafirin, golongan nutuarukang maksiat jeung sajabana itu kelompok setan. Geus dijelaskan di ku Allah bahwa setan teh indahu aduwwum mubin. Setan teh adalah musuh anu pasti bakal dituntun di neraka. Tuh, kuari ieu urang introspeksi teh kieu ye. Lamun urang kuari endek pendidikan ende dilakukan ku urang teh ieu pendidikan yang disukai setan apa pendidikan yang disukai Allah. Begitu. Pen belajar naon eta? Belajar silat. Iya kan? Silat. Ari silat ya dicintai malaikat apa dicintai setan? Cak Haji Pendi tergantung. Lamun kula boga silatna kajang meupeuh Haji Rusdi eta mah berarti dicintai setan. Tapi lamun silatna kajang meupeuh musuh-musuh Allah golongan kafirin eta mah dicintai malaikat. Geus berarti tinggal penggunaan berarti. Tuh. Pen belajar naon eta? Belajar matematika. Ayo kurikulum matematika ieu dicintai teh ku setan apa ku malaikat? Atau tinggal tergantung. Lamun Haji Pendi belajar matematika na kajang nipu konsumen atau jang korupsi atau eta mah berarti rombongan setan. Tapi lamun belajar matematika najang menghitung peredaran matahari, peredaran bulan, eta teh dihitung ketepatan posisi najang naon kajang ibadah salat pan eta teh salat johor kudu pas pelebah matahari teh tek beng ngageser ka belah katu. Terus pas asar teh lebah anu eta kajang nganyahokeun eta perhitungan tidinya kadituna pan ieu ngaji ilmu palak atuh hese lamun teu make hitungan matematika atuh eta mah diganjar berarti. Tuh atuh hese aya nganyahokeun posisi bulan lamun memang teu make ilmu palak teh kudu dihitung heula melalui ilmu matematika berarti ngarangkep dirinya nya ilmu matematika nya ilmu falak untuk menghitung peredaran bulan jang naon kacang posisi puasa atau diganjar berarti Haji Pendi. Tuh eta ilmu falak jang naon pen kajang ngitung apes jelema kan kenyawan kan apes jelema Maimunah apesna jam sabaraha dihitung tek bedi naktu ku Haji Pendi laju dipelet. Nah berarti eta mah ilmu setan geus iluna ka ditu atuh ka neraka jeung setan. Tah tinggal kos kitu udang pagawean teh ya urang pagawean akurna jeung saha akidah urang akurna jeung saha. Lamun akidah urang akurna jeung Kangjeng Rasul atau berarti urang teh ilu rombongan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah urang akurna jeung akidah setan ilu rombongan jeung setan. Teu sing hade ieu akidah urang teh ieu introspeksi teh kadinya itu introspeksi teh ieu nu dicekel ku urang akidah teh ya ieu akurna jeung saha. Tuh lejuk bari tek be urang salat teh ye pagawean salat teh ya pagawean Kangjeng Rasul apa pagawean setan Kangjeng Rasul atuh bagus berarti ari Kangjeng Rasul sih pagawean kumaha tek be aya teh bakalna dina hadis-hadis dina ukawaya teh para ulama dina kitab oh kieu ye pagawean Kangjeng Rasul mah atuh berarti urang nuturkeun cara Kangjeng Rasul oh kieu ye salat mah tapi ieu mah dilakukeun teh ku anak buah setan tek be atuh los tuturkeun berarti tuh cara takbir nage Allahu Akbar muter leungeuna saek be muter leungeuna okos nantai ta okos ieu lalayangan
Allahu Akbar. Tah aya eueuh kos kitu Kangjeng Rasul salatna takbirna muter leungeunna kieu. Hayo aya eueuh kos kieu teh tinggal kitu atuh. Deuleu ku urang dina ria sapina jangan teu nya. Deuleu ku urang dina riyad ja eueuh nya. Deuleu ku urang dina takrib jangan teu kos kitu nya. Berarti eta haji pendi takbir leungeun diputar-putar kieu nuturkeun saha? Anak buah setan berarti. Sia deh. Teu batakan urang kudu ngaji ge di dinya introspeksi teh ya. Naon nu dilakukeun ku urang teh ieu nuturkeun saha? Masya Allah. Mulai takbir dina urang salama salat mata teh kudu neuleuh kanggon sujud. Cuman ila asyhadu alla ilaha illallah kecuali dina lebah asyhadu alla ilaha illallah eta leungeun nunjuk set mata nu tataina posisi kanggon sujud kuari pindahkeun kana curug tuh ila teh dinya set be asyhadu alla ilaha illallah set be kana curug kieu set cicingkeun kuari ari haji pendi papan kieu curugna muter kieu we tanya nuturkeun saha ayo ih beuk nanaon kieu bae sek beuk kunya diakurkeun jeung bobogaannya na kieu bae eta. Jadi orang naon nu dilakukan ku urang iktikad urang ieu teh introspeksi urang ieu pertekadan aing sih akurna jeung saha lu pagawean ieu pagawean aing salat akurna jeung saha pagawean aing puasa akurna jeung saha pagawean aing ieu teh ieu belajar akurna jeung saha terus be introspeksi di dieu teh ya apa ieu teh rombongan anu diridhoi Allah atau rombongan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Tak kakarak introspeksi kos kitu teh ya. Ieu mah pan urang makan kieu doang sakola sia senda datang ke SSS tuh senda jadi datang ke sarjana sia S1 datang ke S2 kadituna es krim sia lamun teu sakola mah eta teh yang kedaharna kumaha pikiran hanya datang ka dinya kan sia lamun teu sakola mah engke anak sia daharna kumaha pikiran otak urang teh ngan datang ka dinya ku pendek-pendek teh pikiran urang hari otakna mah ieu tarangna mah herang dia tarangna mah aya geus aya tulisanan di dieu Bapak Profesor Rusdi ayo tapi eta ongkoh profesor tapi kan pikirna pendekna luar biasa ngan sakieu doang mun teu sakola anak sia daharna kumaha sakitu doang kan henteu pernah berpikir eta Bapak Profesor Rusdi tidak pernah berpikir anak saya ini sekolah SD kemudian SMP kemudian SMA kemudian kuliah ini pekerjaan pendidikan ini diridhoi Allah apa diridhoi syaiton kan mungkin kadinya dideuleu ku urang teh beuh anak teh make calana make saya aya teh make calana laju anak teh lelempangan ada paduduaan ke jeung lalaki geus eueuh batos ka dituna teh teh be ngomongna ge modern tah itu pakawean eta diridhoi Allah apa diridhoi setan rejekan ku urang dilegalkeun eta ongkoh diridhoi setan ku urang kolot nah bangga bahkan dilegalkeun berarti kan ieu urang kolot ya asup kana kelompok orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala ieu nyampe henteu pikiran datang ka dinya tuh mulai ngahareleng jauhnya kiai itu mulai kan ayo coba ge introspeksi naon binu ku urang dilakukeun pendidikan tah
pagawean tah pertekadan tah ieu teh apa asup kelompok yang diridhoi Allah apa kelompok yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Aduh Gusti nu agung, masya Allah. Tuh mulai sebe ieu introspeksi geus kurang yuk takdir anu jang satahun tia nu dibagikeun ku Allah ditembun di Lauhil Mahfuz ditempok ku para malaikat awal melalui urang rurubat taqarrub ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah aya ulama anu dibere basirah ku Allah mata hapina tajam anu bisa ningali ieu teh teu be maka didinya cak ba'dul ulama bagusna ba'da magrib baca yasin eta teh 3 bali supaya urang dipanjangkeun umur amin, supaya urang dibere rizki anu halal jang ibadah dihampura dosa-dosa urang anu geus kaliwat amin ya robbal alamin. Geus beta urang di malam nisfu di samping kedituna ulah hees diawali ba'da magrib urang maca ya we kiai tatangga kura cualak cangkeng kunaon bid'ah sia eta geus kajen ulah raribut atuh nyana bid'ah embung maca yasin nyana atuh urang mah beuki ka bid'ah cak nyana heulanan atuh baca yasin geus jalan tareun bakalan kieu cak nyana urang teh bid'ah cak urang ge nyana bid'ah ieu tuh geus pabidah-bidah mantakan geus bae ulah raribut nu daek maca yasin atuh daek nu henteu teu kudu riweuh teu kudu ieu teh kiai kula mah hayang maca yasin atuh bagus jalantaran ku Kangjeng dititah ieu hatina kieu unggal poe bagus tah baca surat anu DKS ieu sunah maca surat tabarok laju surat waqiah laju surat yasin tah mabok Haji Pendi ya Allah ya Rabbi terus kaituna surat Al-Kahfi terakhir Baqarah modar Haji Pendi ya Allah atuh geus teu kudu hese-hese urang teh atuh make dalil do eta mah eta dalil jan unggal poe teh ya ku Kangjeng titah ieu maca yasin mah untuk kudu laju rame jasa ieu bidah maca yasin di malam nisfu ih aing mah lain urusan jeung malam nisfu jeung unggal pagi maca yasin ieu kitu bae geus tah teu kudu hese-hese geus ari nu embung maca yasin atuh kajeun urang mah nu daek bae maca yasin eta iraha kiai insyaallah kula nanggalkeun teh kamari dina malam Salasa geus berarti lamun dihitung Salasa Rebo Kemis 10 poe Jumat Sabtu Minggu Senin malam Salasa jadi malam Salasa isuk ieu malam nisfu Sa'ban lah kiai kula mandek di malam Rebo bae malam nisfu Sa'ban teh eta teh nisfu sani atuh teu naon teu kudu ribut atuh malam Rebo teu naon lah kiai kula mah endek malam Salasa ongkoh malam Rebo ongkoh cak Haji Pendi kiai kula mah Salasa moal Rebo moal elos atuh lain pagawean wajib ieu teman. Masya Allah orang marurubah taqarrub ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala ja pada arah hakikat teu bisa ngarobah takdir ieu nu mubaromah ngan ari nu mualaq ngan bisa geus we niat rurubah taqarrub ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala tah eta tangeunaheun introspeksi nu mantep mah. Masya Allah Haji Pendi teh nikah jeung Maimunah segala susu leutik ya Allah terus pen eta tian nikah naon maksudna
cak Haji Pendi kula mah nu mantak nikah hiji ieu teh adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menang ganjaran tah Haji Pendi. Nomor kaduana cak Haji Pendi teh kula mah ngajaga kana syahwat kaula, lantaran kercan boga pamajikan mah ieu teh ieu mata jelalatan bete menang neuleu awewe, laju kahayang terus be ka mana be diamburkeun ngajaga diri ieu teh supaya mata kajaga, ceuli kajaga, sungut kajaga, komo bobogaan mah kajaga. Keur encan kawin mah kula teh hampir unggal poe di jero kamar mandi we ngaloco tah jang ngaraksan eta tuh katilona cak Haji Pendi tia kula supaya boga keturunan, tina turunan tia kajang ngalanjutkeun ieu tia ibadah ka Gusti Allah, teg bemen tak kula supaya boga putra anu soleh anu solehah. Beuh masya Allah berkelipetan tah Haji Pendi nikah teh ya ieu ketika niat seperti itu kan cakep luar biasa. Rusdi ya eta nikah dengan maksudna cak Rusdi teh atuh ieu mah nikah kula mah sesuai jeung kahayang kula be, kula resep ka Sarkunah atau kawin jeung Sarkunah, leueur resep deui ka Sarwiti atau kawin jeung Sarwiti. Ceuk be ari halal mah halal, ngan eta cara seperti itu teu bagus. Tuh mantakan cara Haji Pendi nya kawin mah cak Haji Pendi teh kula mah boga pamajikan teh hiji Maimunah doang, ngan lamun kula keur hayang teh mah nambah kanu lain teh geus maningan meuli amat bae kula mah jaboga duit ieu ka pasar meuli amat, dibelilah amat yang ngaran Siti. Ieu amat boga eta teh ba Kiai Pudoli, amat nate boga Kiai Pudoli, laju dibeli ku Haji Pendi, eta menang dipake dengan catatan kudu diistibro heula. Istibro teh samodel idah, cuman lain idah istibro setengah tina idah, geus berarti lamun 3 bulan teh mah sabulan setengaheun dijangkepkeun 2 bulan. Istibro supaya ulah aya percampuran daripada ieu tia sperma anu dunung anu itu. Ku Kiai Pudoli eta amat ngaran Siti malam Senin dipake segala rao, berarti dina eta amat teh aya sperma Kiai Pudolian. Isuk-isuk dituntun dibawa ke pasar, terus embe atau iya itu emang amat apa gitu ngan pada dari pencit doang dibanderol ki Kiai Pudoli teh dijual murah seharga 1 juta. Torojol Haji Pendi boga ing 1 juta mah deg be malah mah kurang 50 perak janang yang celengan dibeli 1 juta rupiah, berarti kuari eta amatea boga Haji Pendi. Iya ulah waka-waka dipake ku Haji Pendi mun can diistibrokeun pen istibrokeun heula, jadi antepkeun minimalna sabulan minimalna tah geus menang sabulan hop pake asli nama eta teh setengah nak tina eta teh idah, lamun idah 3 bulan sabulan setengah set be teu kuat Haji Pendi kakarak dibawa doang ka imah, masya Allah mayan asupeun be ka kamar manehna ngajakan
dipake ku Haji Pendi. Berarti eta ke kamari mah dununganna Kiai Podoli dipake ku Kiai Podoli, aya sperma Kiai Podolia kuari isupna dijual jadi dipake ku Haji Pendi, aya sperma Haji Pendian berarti di dia teh ieu. Tah ieu termasuk kana subhat nu jadi permasalahan leju kuari Siti Reune iya bakalna eta anak teh anak Ki Podoli sama anak Haji Pendi. Masya Allah mantakan di dia wakada lawis taro amatahu pabaa pawati hal mustari walam yastabri wahidun minhuma. Iya perlu didatangkan koif atau lamun kuari mah tes DNA. Nah itu naon masalah begitu di dele set be ternyata ini darah daging Kiai Podoli. Waduh nganis batan tuh Kiai Podoli ini darah daging Supendi atau nganisbat ka Supendi berarti. Masya Allah. Ya Haji Pendi boga amat ngaran Siti, amat ngaran Siti. Lamun eta amat ku Haji Pendi dipake ngarana amat mautuah ngan teu reuneuh teu, tapi lamun enggeus reuneuh lejuna reuneuh ngarana mustauladah beda hukum bakalna. Jadi lamun teu reuneuh tidak hamil ini bisa dijual belikan bebas, bisa digadaikan, bisa digadaikan, bisa boleh ditikahkan ke batur masalah. Tapi andai kata ieu teh hamil, lamun hamil mah jadi amat mustauladah tidak bisa dijual belikan, teu meunang digadekeun, teu meunang deui dikawinkeun, geus eta boga Haji Pendi lantaran ieu geus dipake ku Haji Pendi hamil. Kuari mah eta amat Siti teh dipake ku Haji Pendi tapi teu hamil ngaranna amat mautuah. Laju Haji Pendi lantaran kuari usahana morosot dijual mah moal geus be ditikahkeun ka Haji Rusdi lain digadekeun cak Haji Pendi tiara di sia ieu kunaon bangunna ieu muyung be hayang kawin atuh lain kawin teu boga duit. Sebab lamun make mas kawin ieu teh ieu anu har awewe merdeka mah mahal. Geus tah pama ieu be amat aing ku sia kawin asal jang dahar we geus ditikah ku Haji Rusdi. Ari amatna boga saha? Boga Haji Pendi. Dikawinkeun ka saha? Ka Haji Rusdi. Berarti eta Siti tia dipapakena ku Haji Rusdi. Teu meunang dipake ku Haji Pendi atuh ulah. Pira ku dipake ku duaan? Nya ku dunungan nya ku salaki. Tuh, tetapi kudu dulu itu be ku salakina. Terus Haji Pendi mah amatna loba nya nama datang ka 10. Jadi kadang-kadang penting ieu kunyana ka kamar nu ieu penting ieu ka kamar nu ieu kunaon kabeneran eta Siti penting harita ngendong dina kamar nu eta asup be Haji Pendi mah geus teu nyaho di Siti deui set be andahan dipake tek be tap amatna sorangan ngan geus ditikahkeun ka batur kuari dipake ku dunungan ieu termasuk kana wati subat keneh. Boleh kula ieu reuneuh nu jadi permasalahan ieu reuneuna apa ku salakina tah ku itu ku Haji Rusdi apa ku dunungan anu nyieun wati subat Haji Pendi ieu pun sarua wa kaza lawati aman kuhatan pil aso
sarua kudu didatangkeun qaif lawati aman kohatan lamun eta Haji Pendi dunungan ngawati Siti anu geus ditikahkeun ka Haji Rusdi, ieu kemudian reuneuh istibah ta anak yang di dalam kandungan itu, apa anaknya Haji Rusdi apa anaknya Haji Supendi, ini harus dites DNA qaif eta tes DNA. Ya Allah, masya Allah. Pil asohi menurut kaul asoh, aya kaul kedua menurut mukobil asoh, udah nggak usah repot-repot tes DNA, nggak usah repot-repot nurunkan qaif ahli dalam bidang pernasaban, udah aja nisbatkan ke suaminya, berarti anaknya Haji Rusdi. Tuh wa kadzalawati mankuhatan pil asoh, Haji Pendi boga pamajikan ngaran Maimunah. Maimunah adalah pamajikan Haji Pendi. Ngan eta Haji Pendi lantaran geus kolot rada loyoh mulai kan asal beres beta Maimunah keom baik keomna keom hasem sarua jeung kieu ye eta ye poe segede aya pamajikan beres dipake teh keomna keom seubeuh, aya keomna keom naon tuh kieu ye lamun aya keomna teh kadeletek be keom puaseun biasa, aya keom ye sakitu doang nya tah ayo eta pasti ku Haji Rusdi ge ku Haji Rusdi Haji Pendi karasa ieu ge Haji Pendi boga pamajikan Maimunah laju dipake kita ku Haji Pendi teh mantasna teh laju seuri teh ieu dua mana pasti Haji Pendi ngarasakeun aya seuri jeung seurikeun cak urang mah aya seuri puas eta nu heunek ge seuri jeung seurikeun mantakan ribut beta Haji Pendi teh hayang minuman endog datang ka 10 peti kira-kira loba amat 10 peti masya Allah. Carana kumaha eta endog dipeupeuss-peupeusskeun teh depan 10 peti terus be laju diberean madu tah Haji Pendi na asup ka endog eta goreng masya Allah. Lantaran eta kurang puas Maimunah teh prak benyana mukaan WA-an mulai teh kapanggih lajeng mantan kabogohna baheula aya teh mulai nostalgiaan masya Allah cak Maimunah ja ieu Kang Rusdi kabogoh kula baheula WA na kapanggih eta teh kuari sok WA-an lah tah Maimunah teh ya ke jeung Haji Rusdi kabogoh baheula CLBK cinta lama yang belum kelar atuh jadi ndek dikelarkeun di aki-aki jeung nini-nini berarti kan masya Allah. Di Kiai segala belum kelar, cinta lama bersemi kembali. Waduh, caknya nama eta teh ya dan karena tangkal cau berenang semian deui. Masya Allah tah kuariti ya Maimunah lajuna janjian ke jeung Rusdi teh nyahoan aja pengen di mah teh nyahoan
Tek akhirnya dibawa ke hotel, selingkuh berarti kan, geus dipake ku salaki ongkoh, ku mantan kabogohna ongkoh, sarua jeung boga salaki dua berarti kan teh ieu Maimunah. Masya Allah, eta kiai awe nu model kos kitu kumaha atuh geus teu kudu ditanyakeun tamah. Kiai Pudol istri nyaritakeun tah waktu keur dina setiap acara mah rajaan kunaon beuh bakalna kaambu bau luar biasa. Kancing Rasul teh ngambil bau Jibril aya naon ieu teh bau ti mana sumberana ti umat anjeun. Umat anu mana? Umat anjeun anu ongkoh boga salaki ongkoh selingkuh jeung batur. Tah ieu bau bakalna babau eta teh andai kata diturunkeun ke alam dunia ieu bakalna bau salam dunia moal aya nu kuat paeh kabeh. Hina na awewe anu selingkuh. Kumaha kiai lamun lalaki anu selingkuh na sarua. Ya Allah. Masya Allah lah kieu cak salaki cak lalaki teh tak karasa tapi Kang mantakan enggeus bika mencari cing dieu anu selingkuh mah aing bae lalaki bloon. Masya Allah. Tah awas kuari Maimunah reuneu nu jadi pertanyaan ieu cak Maimunah ieu si benih ti salaki kula Haji Pendi berarti eta jelas ngaranna anak Haji Pendi jakula ieu rumah tangga teh jeung nyana. Apakah ieu benih tina mantan kabogoh kaula Rusdi berarti eta teh anak zina berarti kan. Tah mun burusut lahir awewe ieu engke nu ngawaliana saha? Ya ku tepuguh ngagorokeun Rusdi jadi wali. Lamun ieu anak teh hasil hubungan kejeng salaki berarti puguh anu ngawaliana bapakna adalah Haji Pendi. Lamun eta ternyata hasil hubungan gelap kejeng Haji Rusdi mantan kabogohna berarti jelas tama anak zina. Geus di mana-mana anak zina atuh teu nganasabna ka indungna berarti eta awewe teh binti indungna sedengkeun ari indung mah teu bisa ngawalian engke bakalna atuh turun hakim. Hakim adalah wali awewe nu teu boga wali turun hakim geus berarti wajib anu ngawaliana hakim mun eueuh ieu muhakam kiai nu dijadikeun hakim darurat. Tah ieu berarti kan nu ngawaliana eta ieu sedengkeun istibah ieu si apa anak Haji Pendi apa anak Haji Rusdi. Burusut lahir tinggal deuleu be ramona nyengalah ka mana ramo di deuleu ji nu ieu mah ramona ka Haji Pendi nu ieu ka ramona ka Haji Rusdi campur berarti. Nah ieu menurut kaul asoh kudu nurunkeun qaif atawa tes DNA. Begitu di tes DNA ini hasil darah dagingnya masuknya ke Haji Pendi berarti ieu jelas anak Haji Pendi. Mun tes DNA ternyata darah daging ini adalah Haji Rusdi berarti jelas ini anak zina ieu pil asoh menurut pendapat kaul asoh. Tapi menurut muqabil asoh pendapat anu kadua ieu adalah tetep nyana posisi na salaki nu mana jadi salaki nusa Haji Pendi geus ulah mikiran kumaha perselingkuhan eta geus nisbatkeun kana bin Haji Pendi bae. Tuh jadi geus teu kudu nurunkeun qaif teu kudu di tes DNA cak kaol kedua geus bae ieu adalah bin Haji Pendi tinggal ulah loba omong bae. Paling ge kieu cak tetangga teh aneh si eta mah nya anak Haji Pendi nu eta mah kunaon ngalah ka Rusdi tah. Ya Allah. Tuh fa idza waladat lima baina sitati asyurin wa arba'i sinin min watihi ma wada'aya urido alai
akol hamil adalah genep bulan, minimal hamil itu 6 bulan, minimal hamil itu 6 bulan. Jadi Haji Pendi menikah dengan Maimunah, begitu dapat 6 bulan lahirlah seorang bayi, geus be eta ngaranna kan akol hamil genep bulan, geus be anak Haji Pendi. Alhamdulillah. Pen ulah culah kieu. Haji Pendi nikah ke jeung Maimunah tanggal 1 bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ini adalah 6 bulan. Lahirlah bayi itu dengan normal. Set begitu di kilo ditimbang aya 4,5 kilo. Ayo eta lantaran akol hamil itu genep bulan, maka nisbatkeun anak itu tetap anak Haji Pendi. Kok bisa gitu? Karena Cak Maimunah, saya belum pernah hubungan dengan siapa-siapa. Saya belum pernah hubungan dengan siapa-siapa. Bener Haji Pendi teh nikah jeung Maimunah teh bujang parawan. Malah mamimitian ge hesin datang ka saminggu sagala. Di zaman baheula tah mah. Teh be atuh tetep teh eta teh ulah suuzon ka Maimunah. Maimunah narangda eta teh be atuh ulah suuzon ka Maimunah. Kecuali ngaranna teh jelas kos kitu ngaranna. Kuari kecuali kieu jelas-jelas Maimunah waktu ditikah oleh Haji Pendi ini sudah hamil 1 bulan atau sudah hamil 2 bulan hasil hubungan gelap dengan Bapak Rusdi, berarti dikawin ku Haji Pendi eta mah, atau berarti kan jelas anak zina menang genep bulan burusut lahir, atau teu bisa dinisbatkan ke Haji Pendi lah, jelas-jelas tama ulah ngomong kieu atuh tama masih ke genep bulan keneh ieu asup ka dinya teu bisa. Hiji Haji Pendi bobogohan jeung Maimunah bablas teuing bobogohana datang ka digerebeg hansip orenganan eta Haji Maimunah geus reuneuh, berarti eta kan geus hamil di luar pertikahan. Nang hasil naon eta? Nang hasil naon pen? Nang hasil naon? Hasil digerebeg hansip kan? Akhirnya kan dipentak pertanggungjawaban. Ya udah oke, Cak Haji Pendi siap, saya bertanggung jawab atas anak itu, yang penting nikah gratis. Eta malah laki bloon saya mah. Atuh lantaran daripada kolot awewe ka ararisinan besi ieu lahir teh nyebutna eueuh bapaan si budak. Geus be dikawinkeun jeung Haji Pendi. Ja emang ge eta teh hasil perbuatan Haji Pendi kana ieu kan? Dikawinkeun geus reuneuh can tadina. Geus kan? Hasil menang hubungan zina, laju prak be dikawin ku Haji Pendi, burusut lahir, tetep anak itu adalah anak zina, lain anak Supendi. Tetep be eta teh engke mun awewe teu bisa diwalian ku Haji Pendi, anak zina be. Hei Kiai, pan kakarak menang sabulan eta reuneuna, kakarak nang 2 bulan nganisbat meureunanan, nganisbat naon? Udah jelas tama anak hubungan menang zina teu bisa nganisbat, tetep be akol hamil genep bulan tuh ieu di jang lain eta jang lain teh ieu akol hamil genep bulan.
aksarna batas maksimal hamil 4 tahun 4 tahun iya mah Masya Allah kakarak dipariksa, oh ini HPL nya diperkirakan tanggal sekian, kakarak lewat sapoe doang geus sibuk na minta ampun, riweuh luar biasa. Datang deui ka poe teh ka bidan, oh ini harus disesar karena ketubannya udah habis. Masya Allah, hei hamil teh ya iya teu mesti 9 bulan, akolna minimal hamil 6 bulan, galibna 9 bulan, aksarna 4 tahun 4 tahun itu antep kan be Imam Syafi'i di jero beuteng nganggo indungan 4 tahun. Imam Syafi'i 4 tahun dihamilkeun anak. Masya Allah, nya masana di jero beuteng kan langsung talar Quran eta teh. Ieu mah kakarak lewat sapoe bage sibuk nak minta ampun eta teh. Kolot baheula mah oh cenah ieu nyapuluhkeun. Bener teh. Kolot baheula teh biasa be. Teh be. Oh nyabelaskeun, malah mah disebutna aya nu reuneuh kebo. Disebut reuneuh kebo cakolot, reuneuh kebo teh ya eta datang ka 12 bulan di jero beuteung, kakarak burusut disebut teh ge reuneuh kebo. Tuh, itu bahasa kolot kan. Kunaon kuari kakarak lewat HPL perkiraan dokter sapoe bage riweuh na minta ampun. Atuh biasa be karena waktu dijadikan aku Gusti Allah tina sperma lalaki jeung sperma awewe eueuh nu nyaho. Itu tepat na eta moal aya nu nyaho geus dipastikeun ku Gusti Allah. Set hubungan sanajan hubungan teh teh di malam naon malam Jumat set hubungan eta teh tepatna nyatuna sperma jeung opum awewe set sehingga jadi teh jam sabaraha detik sabaraha jitana itu moal bisa kanyawan. Itu dirahasiakeun ku Gusti Allah. Sakumaha moderna kuari teh ketepatan eta mah moal bisa. Hiji. Nomor kaduana tepat kelahiran itu moal bisa. Tepat kelahiran ieu cak dokter teh kabeh perkiraan seminggu lagi, perkiraan tanggal sekian, perkiraan sanajan andai kata tepat dengan perkiraan tanggal 6 cak perkiraan, tapi ketepatan jam sabaraha menit sabaraha detik sabaraha moal aya nu bisa nyaho. Samodern kumaha BG ahli kedokteran itu ketepatan burusut lahirna itu jam berapa tepatna moal bisa moal kanyawan. Itu dirahasiakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kan teu perlu khawatir, tinggal orang menta be ka Allah keselamatan kelahiran supaya dibere lancar, anak solih solihah, geus teu kudu riweuh kabeh ge meunang Allah Subhanahu wa ta'ala, teu kudu hese. Tuh tek be Faida waladat 5 baina sitati asurin min watihima wada ayah urido alai. Faida waladat 5 baina arba'i sinin min watihima wada ayah urido alaihi. Tinggal kitu doang ieu mah ieu. Barang prak be Maimunah pamajikana Haji Pendi, hubungan japa majikana ieu barang beres hubungan isukna laju ngendong eta Maimunah di imah Kiai Pudoli lantaran aya hajatmu eta teh eta ngariungan di imah Kiai Pudoli. Ki Pudoli teu dulade-lede begitu asup ka kamar, ja kamar pribadina ieu horenganan eta Maimunah teh ya andahan ngendong teh ya di jero kamar eta. Teu boga rarasaan di Ki Pudoli.
jalantaran eta mantas ceramah jam 1:30. Ya Allah, geus barang beres jatahnya kan poek, begitu dihurungkeun teh horeng Maimunah. Ari Maimunah nama mesem bloon teh Maimunah deui. Atuh kaget Ki Budoli, astagfirullahaladzim, cenah teh masyaallah teu nyaho sugan teh mah pamajikan, tapi kira kitu alhamdulillah lah. Subhat kos itu ngaranna subhat singa de. Tapi lamun laju dedeyeun lain subhat bloon teh mah. Ieu mah kasalahan sugan teh mah pamajikan horenganan eta teh tatangga nu ngendong atawa Maimunah pamajikan haji eta teh haji pendi nu ngendong kuari heulanan berarti kan ku Ki Podoli teu meunang dipake zinah lamun ngadua kalian mah ku pamaji salaki ge teu meunang dipake kunaon kudu idah heula pan eta haji pendi apesna teu kira-kira apes eta ngaranna geus mah pamajikan dipake ku batur laju teu meunang dipake di kurang peda aya idah subhat wadaw cak si pendi masya Allah aing teu hayang neulah haji rus eta teu hayang neulah Ki Podoli hayang nyacak bae cenah teh kuari mah Ki Podoli ge eta lamun deuk acara tilok lewat ka imah kieu eta hareupeun haji pendi teh bermuter nya ge boga rarasaan meureun kan. Nah terus otomatis teh ternyata hamil seukeut berarti eta boga kiai teh ya geus ngarautan meureun kan hamil. Nah jadi pertanyaan ieu si hamilna boga haji pendi apa boga Ki Podoli berarti kan itu teh istibah ngaranna teh kan tak menang genep bulan burusut lahir gegeraan be Ki Podoli nempo rada mirip aing dak haji pendi ge nempo deui ji mana kaing ayeuna kan ribut lajuna Ki Podoli ngaku bahwa ieu teh jelas anak subhat aing deuleu miripna ge haji pendi ge keukeuh luar biasa ta ieu di mana terjadi faiza waladat lima baina sitati asurin Maimunah melahirkan seorang bayi itu baina sitati asurin dalam posisi 6 bulan eta teh akol hamil terhitung min watihima dari mulai hubungan antara kedua laki-laki haji pendi suaminya dan Ki Podoli sebagai eta teh naon lain cumblang kuno wati subhat gitu lain kieu ulah salah ngomong kan ya ulah salah ngomong hasil hubungan daripada haji pendi suaminya dan Ki Podoli dengan hubungan gelap salah eta ngomong gitu kira ku kiai hubungan gelap urido alaihi ieu kudu nurunkeun tim ahli tes DNA. Masya Allah ternyata hasil natia ieu darah daging Kiai Podoli maka itu nisbatkeun anak Ki Podoli anak teh hukum anak Kiai Podoli mun awewe ieu Ki Podoli berarti nu jadi walina pan eta lucu kan hitung-hitung coba ge hayu ari bikang Kiai Haji Pendi nu ngurusana ge Haji Pendi nu nanana kunaon reuneuh eta boga itu Masya Allah Pak Ida waladat 5 baina sitati asurin lamun sampai 4 tahun ieu teh ye teu bekebal teuing wallahu alam bisawab.